Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sadang wajib aidon dayana kuli mukalapin kasaban jaban jalma mukalap min zakarin anu tetep ti lalaki wa unsa jeung ti awewe naon aya ripayan nganyahokeun itu mukalap. Ar-rusula ka pirang-pirang utusan al-madkurata anu dicaritakeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an tafsilan kalawan terperinci. Wa yusaddiqu jeung ngabenerkeun bihim ka itu rusul tafsilan kalawan wincikanana. Wa amma ghairuhum jeung anapun ari salian itu rusul al-madkurah payajibu tah eta wajib naon aliman nu ngimankeun bihim ka itu goer ijmalan kalawan gemlenganana. Lakinna qala tetapi geus nganukil saha Asadu Syekh Sa'du Pisarhil Maqasidi dina kitab Syarah Maqasid anau saestuna kalakuan yakfi eta cukup naon al-ijmalu gemlenganana. Lakinnahu tetapina itu Sa'du lam yutba eta henteu dianutan itu Sa'du. Jadi si mukalaf wajib mukalaf nama rek lalaki rek awewe nya wajib ngamaripatkeun wajib nganyahokeun ka para rasul ka para utusan anu geus ditutur eta para utusan dina Al-Qur'an. Bari jeung nyahona ka para eta utusan nu dicaritakeun dina Al-Qur'an teh kudu nyaho secara terperinci tafsil teh tafsilan. Sabada ngamakripatkeun tuluy eta si mukalaf kudu nasdekeun kudu ngaimankeun ka para rasul anu geus ditutur dina eta Al-Qur'an. Tuluy wajib deui ngimankeun ngan teu wajib nasdekeun para rasul anu teu ditutur dina Al-Qur'an. Maka wajib nganyahokeunana ka para rasul anu teu dicaritakeun dina Al-Qur'an mah ieu mah cukup secara ijmali na wungkul. Jadi ka para rasul anu teu ditutur dina Al-Qur'an mah wajib kudu ngimankeun wungkul bahwa bener-bener eta rasul teh utusan Gusti Allah anu tugasna pikeun nganepikeun hukum Allah ka umat. Jadi kesimpulanana mah para rasul teh kabagi dua bagian. Hiji aya rasul anu geus ditutur dina Al-Qur'an, maka ka para rasul anu ditutur dina Al-Qur'an mah anu jumlahna sabaraha 25 eta mah wajib dimakripatkeun ku sakabeh jalma mukalaf kalawan secara terperinci. Kieu mah secara terperinci teh lah sakira-kira eta si mukalaf ditanya tina masalah rasul anu 25 anu geus ditutur dina Al-Qur'an teh, maka eta si mukalaf bakal ngaku kana jadi rasulna eta para rasul. Nyaho lah bisa ngajawab gitu. Dua aya para rasul anu teu ditutur dina Al-Qur'an, maka eta mah si mukalaf wajib kudu ngimankeun kalawan secara ijmali teu perlu secara terperinci. Ari secara ijmali teh mang saperti si mukalaf nekadkeun bahwa Allah geus ngutus ka eta para rasul pikeun nganepikeun hukum ka umat. Eta secara ijmali eta teh. Beda lamun tadi secara terperinci sakira-kira si mukalaf ditanya bisa ngajawab gitu.
Tapi nurutkeun Syekh Saduddin dina kitab Syarhul Maqasid, cek Syekh Saduddin mah cukup pikeun si mukallaf kudu ngimankeun ka para rasul anu geus ditutur dina Al-Qur'an, bari jeung ngamaripatkeunana teh kalawan secara ijmali. Jadi rek ditutur dina Al-Qur'an atawa henteu, ceuk Syekh Saduddin mah cukup secara ijmali. Ngan eta kaul Syekh Saduddin teh ulah rek dituturkeun, ulah rek dianutan, lam yutba. Wa nadoma jeung tos nganadomkeun ha kaitu rusul sabadum sapalihna ulama, pakola maka ngadau itu badum, hatmun ala kulli ditaklifi marifatun, hatmun iku misti ala kulli ditaklifi ka saban-saban jalma anu baleg tur boga akal, ka sakur-sakur jalma anu baleg tur boga akal, ma'rifatun ari nganyahokeun bi ambiya'a ka para nabi ala tafsili netepan kana terperinci, qad ulimu anu nyata dikanyahokeun ieu anbiya pitilka hujjatuna dina ayat pitilka hujjatuna, minhum eta tetep ti sawarehna itu anbiya samaniatun ari 8 mimba di asrin tinas anu tetep tina sabada 10, waya beko jeung tetep saha sabatun 7, wahumu teh wahum jeung ari itu sab'ah Idrisun eta Idris, Hudun sareng Nabi Hud, Suaibun jeung Nabi Suaib, Salihun Nabi Salih, wakada jeung eta tetep kitu deui saperti Salih, Zulkifli ari Nabi Zulkifli, Adamu sareng Nabi Adam, qad hutimu nyata ditungtungan itu anbiya, nyata ditungtungan itu anbiya bil muhtari kalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diselir dipilih. Sapalih para ulama tos nganadomkeun kana jumlah para rasul anu 25 anu ditutur teh dina Al-Qur'an, anu mana eta teh wajib ka hiji-hijina jalma mukallaf kudu ngamaripatkeun, kudu nganyahokeun kalawan secara terperinci. Saur eta ulama pitilka hujjatuna dina ayat tilka hujjatuna ditutur 8 rasul sabada 10, atuh lajimna sabaraha man 8 sabada 10 jadi sabaraha 8. Nu 18 teh tingali geura ce sarahna ce dina qaulu hatmun ce. Tina hatmun 2 jajar kahanap. Aya eta nya Ibrahimu. Ayo. Nu kahiji eta 18 sok geura hitung. Hiji saha? 2.
Nah hajugjug Ishak bener Ishak. Tilu Yakub. Duluy Nuh. Kalima kagenep katujuh dalapan salapan 10 11 12 13 14 15 16 Ilyasa 17 Yunus 18 tah eta 18 teh nya atuh tinggal sabaraha deui mang tina 25 kakarek 18 sabaraha deui tah 7 deui mana deui 7 deui mah tadi nanadom dihandap ce mana Idrisun Hudun Suaibun Salihun Dzulkifli Adam teras Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah para rasul anu ditutur dina Al-Qur'an teh sadayana sabaraha? 25. Wa mimma jeung eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeunana ma anna ashabahu ari saestuna pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi Muhammad Abdulul Quruni eta pangutamana generasi summat tabiuna tuluy anu turut kabeh lahum kaitu ashab summa atba'ut tabiina tuluy pirang-pirang anu turut ka anu nurut kabeh tuluy pirang-pirang anu turut ka anu nurut kabeh. Ieu teh rek pentelakeun Abdulul Qurun di dieu teh saha generasi pangsaena generasi para sahabat ngan samemeh nerangkeun eta maka perlu nganyahokeun heula naon ari ngaran sahabat. Cek naon ari ngaran sahabat mah? Ngaran sahabat teh jalma anu rerejeungan narima pakumpul sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lamun teu ngimankeun di ngaranan sahabat teh Abu Jahal ge rerejeungan ngan teu ngimankeun. Ieu na kitamahana masatik. Bari rerejeunganana Nabi jeung para sahabat teh eta Nabi sok mere tapak ka eta sahabat gitu. Jadi aya asar mere tapak saperti naon tapakna pindah akhlak anu terpuji gitu. Jadi nepakeun gitu tah. Kulantaran Nabi mah akhlakna terpuji, maka kurerejeunganana eta sahabat jeung Nabi, maka eta sahabat ge jadi ngabogaan akhlak anu terpuji. Atawa deui mang sok pindah atawa katerapan, katepaan kacerdasanana Nabi gitu. Kacerdasanana
eta ge sok pindah ka para sahabat. Sehingga loba sahabat anu hafal kana Al-Qur'an jeung hadis bari jeung teu mikabutuh kana waktu anu lila. Jadi calerdas we gitu. Beda jeung umumna manusia sapertikeun urang. Urang mapanan ayeuna ngaji, ngapalkeun nalar. Tah urang apan ngaji ilmu ti hiji guru. Hayang pindahna ilmu ti guru ka urang teh pan prosesna teh lumayan eta teh gitu. Bila prosesna teh nepikeun ka disyaratkeun dina kitab ta'lim mah prosesna teh diantarana lain wungkul ayat dakain tapi nomor kagenepna kudu ayat tuluj zaman kudu lila waktuna. Tapi sahabat mah babarengan jeung Rasul teu perlu waktu nu lila gitu mah. Salerdas we gitu. Komo lamun geus didoakeun ku Nabi sapertikeun Ibnu Abbas cekap di cepengan dadana Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi ahli tafsir Ibnu Abbas. Jadi keur para sahabat mah teu butuh waktu anu lila mang. Pindahna akhlak Nabi, pindahna ilmu Nabi ka para sahabat teh teu perlu waktu anu lila. Tah sabada nyaho definisi sahabat ayeuna. Maka tina sawarehna perkara anu wajib ditekadkeun ku jalma mukallaf. Mukallafna marek lalaki rek awewe eta si mukallaf wajib nekadkeun bahwa para sahabat eta teh pang abdolna pang saena kurun, pang abdolna generasi. Sehingga man umpama dibandingkeun antara zaman para sahabat jeung zaman-zaman selain zaman sahabat, maka eta teh dipastikeun afdol keneh zaman para sahabat. Naon sababna eta zaman para sahabat diyakinkeun pang afdol-afdolna zaman? Sabab para sahabat mah umpama migawe dosa teh sok tanggung jawab kana pagaweanana mah. Jadi pangna zaman sahabat dihukuman pangalus-alusna generasi sabab zaman para sahabat mah di mana-mana migawe dosa teh sok tanggung jawab kana pagaweanana. Sehingga eta para sahabat teh mang di mana-mana midamel dosa dongkap langsung ka Rasul gitu. Dongkap langsung ka Rasul supaya menta dihukuman ku saha? Dihukuman langsung ku Rasul gitu. Mata pangafdolna. Tah mang ngaku langsung ngaku kana geus migawe dosa di luar zaman sahabat hese eta teh mah. Teu aya teh nu kitu teh. Komo di zaman urang kiwari mah gitu. Di zaman urang kiwari mah hese eta teh. Lamun migawe dosa langsung datang ke hakim umpamana gitu. Naon sababna? Sabab di zaman urang kiwari mah pinuh ku kabodohan jeung kasasaran eta. Terus nyebarna fitnah. Nu dimaksud bodoh di dieu lain bodoh ilmu pengetahuan, tapi bodoh kana kamakrifatan. Tamah deui mang ari para sahabat mah ngilu berjuang langsung jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh pantas zaman para sahabat mah
eta teh mangrupakeun pang abdolna kurun. Maka urang selaku jalma mukallaf wajib kudu nekadkeun bahwa zaman sahabat teh pang sae-saena zaman. Tuluy sabada kurun sahabat, sabada generasi sahabat, pang sae-saena generasi teh generasi tabiin. Saha tabiin teh? Jalma-jalma anu rerejengan jeung para sahabat ngan teu pernah ngajamanan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu generasi tabiin eta teh nyanding kaafdolanana ka para sahabat. Tuluy sabada kurun tabiin atba'ut tabiin, sok disebut tabi'it tabiin. Jalma anu rerejengan jeung para tabiin ngan teu kantos ngajamanan jeung para sahabat. Jadi generasi tabiin atau atba'ut tabiin eta teh aya dina ranking kasabaraha? Ranking katilu dina kaabdolanana jeung satuluyna lah. Tuluy generasi sabadana deui, nepikeun ka ayeuna. Ngan generasi saterusna mah eta teh leuwih goreng cenah. Ma min yaumin illa walladzi ba'dahu syarrun. Bakal leuwih goreng deh. Jadi teu aya tina hiji poe kajaba buktina eta poe anu sabadana eta teh leuwih goreng tibatan poe anu kamari. Jadi generasi baheula eta teh leuwih alus tibatan generasi anu aya ayeuna. Ningali sarahna dina qauluhu anna ashabahu al aslu ari asalna fi hada tartibi dina ieu tartib qaulu eta dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni ari pang alus-alusna waktu mangsa generasi. Korni eta zaman kami saur Kangjeng Nabi. Summa ladi tuluy jalma-jalma yaluna anu nyanding ieu alladina hum ka itu korni. Summa ladina tuluy jalma-jalma yaluna anu nyanding ieu alladina anu deket hum ka itu alladina anu jauh. Qauluhu afdalul qurun ay al mutaqaddimatu tegasna eta jadi mimitina wal mutaakhirati jeung jadi tungtungna. Wal qurunu jeung ari qurun jamu qarnin eta jama lapad qarnun. Wa huwa jeung ari qarnun ahlu zamanin eta penduduk zaman. Wahidin anu sahiji istaraku rerejengan itu ahli zaman fi amrin dina hiji perkara minal umuri tina pirang-pirang perkara al maksudi anu dimaksud wakila jeung dicaritakeun naon huwa itu kurun qadrun eta ukuran mutawasitatun anu pertengahan minaz zamani tina zaman. Wakila jeung dicaritakeun naon asaratu awamin 10 pirang-pirang tahun. Wakila jeung dicaritakeun naon isruna 20 naonana aman tauna. Wa hakadza jeung kitu satuluyna.
kullu akdin ari saban-saban hiji bundelan ila samanina nepi ka 80 eta nepi ka 80 wakila jeung dicaritakeun huwa ari itu kurun mi'atun eta 100 wa isruna jeung 20 120 tahun cenah wakila jeung dicaritakeun kulun ari saban-saban kurun minal asrati tina 10 wal mi'ati jeung 100 wal isrina jeung 20 wama jeung ari perkara bainahuma anu tetep antarana ieu asroh jeung isrina antara ieu asroh jeung isrina yusama eta dingaranan ieu ma kurnan kana ngaran kurun wal manasibu jeung ari anu mantesan huna di dieu al awalu eta anu awal terserah gitu wallahu a'lam.